Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Yang patepang deui di pelajaran basa Sunda dina pangajaran 2 ngeunaan mikaweruh kalimah pamenta. Nah, tujuan pengajaran dina dangat ayeuna nyaeta anu kahiji mikaweruh kalimah pamenta, anu kadua nataan kalimah pamenta, jeung nu katilu nyieun kalimah pamenta. Itu mangga urang kawitan wae. Nu kahiji ngeunaan mikaweruh kalimah pamenta. Ari kalimah pamenta teh diucapkeun lamun urang rek menta hiji barang atawa hiji hal. Contona, Pak, hoyong ngaraosan atuh es jus teh. Contoh nu nembe teh mangrupakeun contoh tina kalimah pamenta. Nyaeta aya hiji budak nu menta atau minta ka bapana es jus. Contoh nu kadua nyaeta, Rahmat, hoyong kuring nyobian salak teh hiji mah. Tah, contoh nu kadua ge sarua nyaeta kalimah pamenta di mana aya hiji budak anu menta salak ka babaturana. Anu salajengna nyaeta ngeunaan nataan kalimah pamenta. Nah, hayu urang sami-sami pilih kalimah pamenta di handap anu kalimahna sopan nya. Yuk, anu kahiji nyaeta, Pak, cikan abdi menta rambutan teh hiji. Tah, kira-kira saur hidup ieu kalimahna sopan atau napi henteu pamika saluhu ka bapa nyebat cikan atau napi menta. Nah, leres jawabanna nyaeta ieu mah teu sopan. Kalimah anu kadua nyaeta, Mak, punten nyuhunkeun dukuh teh 3. Tah, kira-kira saur hidup ieu termasuk kalimah nu sopan atau napi henteu? Nah, leres jawabanna nyaeta kalimah sopan, pinter. Yuk urang lajeng deui kalimah salajengna nyaeta, Bi, hoyong buah atuh. Tah, kira-kira saur hidup ieu termasuk kalimah sopan atau napi henteu? Iya, nyaeta jawabanna termasuk kana kalimah sopan. Contoh nu salajengna nyaeta, Yadi, cikan ngasaan ganas teh amis henteu. Nah, kira-kira saur hidup kalimat sopan atau napi henteu? Nah, leres jawabanna nyaeta kalebet kalimah anu henteu sopan. Sawab dina kalimahna aya kata ngasaan. Kata ngasaan teh nyaeta kecap anu kasar. Anu salajengna nyaeta nyieun kalimah pamenta. Contona nu kahiji, hidep hayang kueh ti Mamat. Dijieun kana kalimah pamenta nyaeta, jantenna, Mamat, cikan abdi nyuhunkeun kueh teh. Contoh nu kadua nyaeta misalna hidep bade nyuhunkeun artos ka bapa. Didieun janten kana kalimah pamenta jantenna, Bapak, punten bade nyuhunkeun artos. Tah, eta teh mangrupakeun kalimah pamenta anu make kali bahasa sopan. Alhamdulillah pengajaran 2 parantos rengse, mudah-mudahan hidup ngertosnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.